Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aryata ji pasal. Aqallul kafni haripang sauti ketikna mungkus mayit saubun eta salembar kain ya ummuhu anu nyukupan eta saob ka mayit wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana bungkus mayit lirrajuli pikeun lalaki salasu lafaipa eta 3 lapis kain walil mar'ati sareng eta pikeun awewe komisun ari baju kurung wa khimarun sareng kudung wa izarun sareng samping walifafatani sareng 2 lapis kain. Dina ieu pasal netelakeun tentang mengkapani mayit. Kawajiban anu hirup kanu maot anu kadua nyaeta mengkain kapani. Panu kahiji kamari ngadusannya. Aina nu kadua mah mengkapani. Jadi saatos diadusan teras di kain kapan. Dina ketentuan mengkain kapani mayit teh aqallul kafni saubun ya ummuhu. Ari batas minimal itu, minimal ya mah. Eta 1 lembar kain di urang sok disebatna teh kain boeh cenanya. Kain anu bisa nyukupan, bisa nutupan ka mayit gitu. Jadi bade ku acuk atanapi oge ku kain anu tak berkaput gitunya. Nu matak pikeun anu maot syahid, anu maot di medan perang gitunya. Paneta mah henteu di adusan anu maot di medan perang di naraga ngabela agama. Eta mah langsung kain kapanaten tos we acukna eta. Jadi supaya jadi saksi itu. Wa akmaluhu lirrajuli salasu lapaipa. Hari sampurna mah paling sampurna itu. Pikeun lalaki 3 lapis kain. Kain teh ditumpukeun gitu nya. 3 lembar. Ngan kudu meh ari kain kapan teh aya anu rubah kitu lebarna teh nya. Aya anu henteu. Ngan biasana di urang mah osok disungsangkeun eta teh. Tuh. Upami anu lebar mah gampil tos we ditumpukeun 3 lemari. Terus udah simpen si mayit teh luhureun kapan mung sateu acana di urang mah sok biasa nganaon ngokapasnya. Untuk sadayana di kapasan teu. Tapi dina sendi-sendina tadi mana-mana mayit atos di simpen luhureun boe anu tos ngaing naon ngaing kapas tadinya. Teras deui si mayit teh biasana urang mah sok beungkeut 5 gitu.
Tapi sebenarnya mah di beungkeus teh di luar kene gitu, di darat kene gitu. Adapun aritos di lebat kuburan mah dibuka eta tali teh sadayana itu. Jadi sangat gampil itu kanggo pameget mah cekap 3 lapis boeh. Walil mar'ati komisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Sarang pikeun awewe mah baju kurung, teras kudung, samping, sarang 2 lapis boeh. Jadi seres nama sami nyangan peda anu salembarna itu. Nu salembarna dianggo baju kurung, didamel tiung sareng samping. Tanu matak wali papatani 2 lapis boe ditumpukeun gitu. Teras deui baju kurung biasa sok didamel di enteng gitu teu dikaput da. Ngan saukur dipolongoan gitu unggul gitu. Teras kudung oge samping. Nu matak engke sawaktu-waktu mah diajar ningalikeun kumaha hari ngadamel itunya baju kurung gitu. Teras kudung oge samping. Jadi tali teras 2 lapis boe ditumpuk, teras luhurna di baju kurung, teras kudung, teras samping gitu. Sok sanajan urang lalaki da panginten sewaktu-waktu mah urang teh aya patarosan gitu nya dina masalah cara bungkus mayit. Kumaha mengenai warna? Ya warna mah aya alusna mah memang anu bodas gitu sabab lambang kesucian. Tapi sajaba ti anu warna lain ge nya mangga wae tamlah. Ngan urang umumna sok naon? Sok bodas gitu nya. Wallahu a'lam bishawab.